Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring ujang combro. Dinu danget ieu, sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judulna dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan sasab di leuweung tutupan. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan sasab di leuweung tutupan. Presakola tahun ayeuna mah henteu rame. Keur kuring sote. Apan kakara 2 minggu putus jeung Anita. Pasti moal aya anu bisa diheureuyan. SMS, nge-inbox, atawa nulis status Facebook anu nyindiran. Sigana ngilu pre oge. Ari sobat sajena cenah pere teh saukur saminggu. Henteu lila. Jadi geus mupakat sarerea ulah panggih salila pere. Basa ningali akun Facebook Osmon aktif. Sanyana teu kuat hayang ngajak ngobrol, tapi bisi cilaka. Mangkaning taruhanana lamun ngajak panggih ti heula, kudu naktir lalajo film. Ari lalajo film hartina naktir oge jeung jajana. Wah, alamat boborot atuh. Apan sobat ulin sageng mah aya 8 urang. Saurang dijatah 50.000. Tuh sidik geus 200.000. Oh nya, kuring teh kakara kelas 2 SMA. Dileutik hirup di kota sarame Jakarta. Lamun pere biasana aya kagiatan jeung 8 urang sobat tea. Miluan kajuaraan futsal, latihan teater, atawa milutur ka tempat-tempat wisata jeung biro perjalanan. Ari ayeuna mata karasa asa tiiseun. Libur ka Bumi Enin we jig di Sumedang. Cek mami. Kuring manyun, maknya kasih si leuweung. Palingna oge ningalian sawah, walungan, ngalalau. Apan baheula oge keur SD Mineng. Usulan mamih teh tangtu we ditolak. Enin basa nelpon minggu kamari teh. Apan cenah kangen ka Edwin. Cek mamih deui. Urang panen jagung manis. Panen jagung manis mah ke supermarket aja mi. Tembal, bari ngaleos ka kamar. Asa kaingetan mamih miwarang kuring ka supermarket balanja susu. Ari pek di supermarket panggih jeung si Alek. Ortuku nggak punya duit. Cek kuring basa Alek ngajak miluan tur ka Raja Ampat. Anu inditna isukan. Cenah masih aya kursi anu kosong 2 urangeun. Ortuku malah nyuruh ke rumah Enin di kampung. Wah, tawaran menarik. Enak, keur istirahat. Hayu kesana aja. Tenyangka Alek mani giak ngahayukeun. Suka segar teh kampung di sisi leuweung. Di terminal di kota kacamatan oge lumayan jauh. Ari ojek mah eta oge aya. Tapi Alek mah apan maksudna oge hayang lelempangan jeung niis di tempat simpe. Di terminal keneh geus karasa suasana kampung. Tatangkalan ngajajar sapanjang jalan. Malah aya tangkal sagede drum anu meureun umurna oge geus 100-an tahun. Satu kangen tatangkalan pak kebonan ngaplak satungtung deuleu. Kebon jagong, kebon hui, kebon kacang matak seger tetempoan. Reureuh di sisi jalan, ngeleguk jus jeruk bari ningali pamandangan. Laat we,
Poho karena pengalaman ngungudag Metro Mini. Macet, panas di Jakarta. Nyawe kuring ge mimiti resep puguh atuh unggal tempat asa alus wae pikeun dipotret. Ari kuring karesep teh apan kana motret. Nin puguh we atoh basa kuring datang. Bumi nin teh lega. Di Jakarta mah ngan jelema baleunghar anu boga buruan salaga buruan bumi nin. Di tukang mah apan bisa dipelakan jagong jeung kacang sagala. Acan deui aya balong. Nin teh di bumi dibaturan ku Mang Asip jeung Bi Enah anu ti jaman mamih budak cenah tos ngabantu di bumi nin. Aki tos ngantunkeun. Di lembur saenyana kuring oge loba kawawuhan. Keur leutik ari pereapan sok ulin teh jeung Awit, Iwan jeung Dudung. Barudakna tatangga nin. Kabenaran maranehna oge keur pere harita teh. Atuh sapepeuting begadang di pengkeren bumi nin di baturan ku anu tiluan tea. Obrolan teh tungtung nama ngaleo ka leuweung tutupan. Di lembur teh aya leuweung beser. Di ngaranan kitu meureun lantaran sirah cai aya di mana-mana. Siga anu beser kaasup leuweung tutupan, boh tatangkalan atawa sasatoana henteu meunang di ala. Malah jarang pisan cenah anu ulin ka leuweung tutupan mah. Anu biasa oge ari henteu di baturan mah tara daekeun. Hayu ah, besok kita main ka leuweung beser. Cek Alek. Moal oge meunangeun ku Enin tembal teh. Nya atuh entong jujur teuing bro. Bebejana mah arek ka sisi leuweung ningali kebon jagong. Isukna bring weh limaan ka sisi leuweung. Nin ngidinan tapi samemehna papatah heula. Ulah ka jero leuweung, ulah micen runtah di mana wae. Ulah ngaganggu pepelakan, ulah ngaganggu sasatoan. Ulah. Kuring jeung Awit ngagandong tas bebekalan. Hawa masih seger, jam genep isuk-isuk atuh da inditna teh. Mimitina mah nya ngaliwatan pakebonan. Anu tani geus araya ngadon ngabaresihan jukut atawa ngagemuk. Beuki kalembur pakebonan teh diganti ku tatangkalan jarangkung, pines, suren, sobsi, sengon, nginuhan lahan sisi leuweung. Tapi nyaan di leuweung tutupan mah ulah sompral. Cek Awit basa reureuh di sirah cai handapeun tangkal loa. Malah cek Mang Kardi mah motret oge ulah sembarangan. Ulah sompral teh cokolot, tembal teh gancang. Ari urang mah da hirup di zaman modern. Hus, Dudung gebes. Dasar urang kota, matakna henteu sembarangan anu bisa ngalantok ka leuweung tutupan. Ayeuna oge urang diidinan ku Mang Kardi salaku kuncen. Lantaran aya urang di dieu asli tiluan. Apan kuring oge urang dieu. Nya Edwin mah turunan urang dieu. Tapi sapopoena mah apan di Jakarta. Mantah henteu percayaeun pantrangan urang dieu. Sompral ngomongna oge. Tapi kuring henteu nurut palebah popotretan mah. Geus puluhan tahun adegan diabadikeun sapanjang lempang teh. Unggal dicaramku anu tiluan. Alek sok mangmeunangkeun kuring. Henteu popotretan mah atuh cuma urang jalan-jalan. Moal bisa narsis dina Facebook, cek Alek. Anu tiluan saukur gogodeg. Sanggeus reureuh mah lelempangan teh dituluykeun deui. Kuring mah di SD oge asup kagiatan pramuka. Cek kuring ngadongeng. Ngarah anu tiluan henteu mang-mang
lamun kuring motret atawa ngomong sompral. Camping geus sering, tanda jejak puluhan kali. Komongan saukur ngaprak leuweung leutik siga kieu mah. Rada ngendoran teh lempang sanggeus ngocoblak. Lila henteu aya nu mairan. Barang ngalieu ka tukang, nya weh teu aya sasaha. Bati hanjelu dasar urang kampung ngahareuyan teh teu sapira pisan. Nyumputan keur beurang kieu. Nya moal hariwang jeung sieun atuh. Tapi naha Alek oge bet ngiluan. Lek, di mana kamu? Awit, tong heureuy atuh. Kuring gogorowokan tungtung nama. Dung, dudung. Iwan, hayu urang balap lempang. Henteu aya jawaban. Angin anu ngahiliwir kadenge sorana nebak dangdaunan. Simpe, mending nuluykeun lempang ti heula. Engke ge pasti nuturkeun. Tapi sanggeus lempang jauh, kuring ngagebeg. Rarasaan tempat eta teh kungsi kaliwatan tadi. Kesang ujug-ujug nyurulung, suku mimiti karasa pegel. Anang jeung karasa lapar. Basa ningali ka luhur, nya we panon poe teh geus manceran. Lempang teh lalaunan ayeuna mah. Dihandapeun Kiara anu ngaroyom ka jalan kuring diuk. Kakara oge arek ngagebeg da digigireun. Kira-kira sameter ti kuring aya aki-aki keur diuk. Hayang mah lumpat bari ngagorowok bakat kureuwas. Tapi kuring nguatkeun maneh. Ngiring reureuh. Aki bade neda. Pok teh rada ngadeg-deg. Si aki seuri bari ungeuk-ungeukan. Upami aki bade ieu aya roti meses. Si aki mawa roti hiji. Sanggeus tatanya si aki henteu nembalan. Kuring amitan. Meureun aki-aki teh henteu bisa nyarita. Kuring lempang deui bari sakepeung ngagorowok ngagentraan babaturan. Manya maranehna ngaheureuyan. Mani kamalinaan kitu. Poe mimiti reup-reupan. Pitis jeung pingping pargel. Lempang teh ka tempat eta deui. Kuring beuki hariwang. Sieun mimiti karasa. Kumaha lamun nepi ka peuting henteu bisa balik. Tungtungna kuring ceurik. Kabayangkeun mopoek sorangan di leuweung. Wani soteh beurang. Keur caraang. Ari peuting poek. Kumaha lamun aya. Keur luala we bari ngingak. Kadangu aya anu ngageroan. Kuring curinghak. Anu ngageroan teh beuki jentre. Kuring gancang ngabales ngagorowok. Sing horeng teh Mang Asip. Anu jaga di kebon enin. Kuring atoh. Dibejakeun we kuring teh. Ditaringgalkeun ku babaturan. Sanes ditaringgalkeun rerencangan Encep Edwin oge hareraneun. Sakitu digeroan teh Encep kalah mapah teras. Cek Mang Asip. Untungna emang dipasian terang ku aki. Hayu ayeuna mah urang turun. Nepi ka sisi leuweung teh geus paroek. Di tadi oge kuring lempang nu nutur lengkah Mang Asip. Di kajauhan katingal siga anu keur pawei obor. Sanggeus deukeut, sing horeng maranehna teh anu neangan kuring. Enin mani nangkep bakat ku hariwangeun. Enin teh hariwang anu nyusul tadi teh cenah nepi ka sisi leuweung. Tapi hidup acan kapanggih, saur Enin. Edwin teh sasab Nin, untungna pendak sareng Mang Asip. Anu aya di dinya kalah silih pelong.
nin oge molhok sakedap. Cenah Mang Asip mah geus saminggu rarieut, acan bisa kaditu ka dieu. Muhun nin, abdi dianterkeun ka dieu teh ku Mang Asip. Cek kuring lantaran anu aya di dinya siga anu henteu percaya. Upami henteu percanten, aya potretna oge. Di imah hasil motret teh dipindahkeun kana laptop. Ngarah sarerea bisa ningali. Potret teh ditinggalian hiji-hiji. Sakabeh potret oge aya. Tapi potret di handapkeun tangkal kiara bet aneh. Si Aki teh henteu aya. Anu aya teh roti anu keur ngalayang. Potret Mang Asip oge henteu aya. Jantina aya potret oray keur ngaleor. Kuring molhok reuy we bulu punduk carengkat. Tah sakitu pamiarsanya dongeng ti sim kuring Ujang Combro anu ngeunaan sasab di leuweung tutupan. Kumaha? Kahibur? Hatur nuhun atuh upami kahibur mah. Janten kitu ieu teh dongengana tentang sabada jalmi nya pamuda anu ti kota nuju liburan ameng ka lemburna. Mung di dieu teh jalmina rada sompral pamudana teh. Teh nya kitu teh ya kasasab pedah ku kalakuan sorangan. Nya pami we ka Palawagi nu gaduh sasaha kitu. Nu bade hiking ameng ka gunung atawa ka leuweung-leuweung. Mun kedah ngahormatan gitu nya suge maka adat istiadat di tempat eta nu disinggahan gitu. Gitu we nya pesan kesan nama ti sim kuring gitu. Sim kuring ya upami ngadongkapan tempat karamat kitu mah pasti izin heula kanu ngajagaan atau napi gagaduhan tempat eta gitu. Mun atuh nya sim kuring bade rehat heula, bade amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.